Aduh, with love. Lamun ieu banyak bahasa. Hartina with. Pan urang mah diajar bahasa Inggris. Oh, diajar, bisa Cece bahasa Inggris. Bisa apa masa ngitung oke bisa. Bahasa Inggris bisa. Bahasa bisa. Bahasa Cina. Bahasa Cina. Ngan urang mah sok cicinaan. Lamun bahasa Korea. Koreaan. Lamun bahasa Jepang. Jepangan. Lamun bahasa Meksiko. Coba. Ulah kayaknya teh. Pan bahasa Inggris. Inggrisan. Bahasa Jepang. Jepangan. Bahasa Korea. Koreaan. Meksiko. Coba bisa aing. Nah, terangkeun pan bisa Cece. Inggrisan. Lamun Meksiko nya tah. Mung aing ah. Nah, Dam. Eta Meksiko mah nya sisikoan. Asa jauh. Siko 2 kali. So, aya naon heula Kembang Gadung heula. With Love We Can Do of Trading yang artinya adalah sebuah lagu Kembang Gadung. Nah asa jauh. Mau jauh. Urang masa aya hartina we aing mah. So, kayak Kembang Gadung kebro lagu ceh kebro. Gusti. Kieu aing jeung susu di kanapé sabelah Eta mah lain susu balon. Kade jadi 3. Da urang mah palsu lain nyaan. Dengan tadi 60 kaya susu jadi. Bismillah ngawitan manggung Sar Pak RT kapayun. So, nedawidi leret. maha suci Tobat Gusti. Lumba-lumba. neda jembah pangaksaminya Terus Cece. neda widira kagusti ilahi robi Tobat. ngahaturkeun parete Pak RT Pak RT. kembang gadung nyanggakeun kasadayana Tobat. Kenyang gitu teh. di abdi mah Kumaha? saparakan Awas. nyanggakeun mah ieu laguna Nepi kalalesotan itu. Ucutan. pamugi mah Tobat. pamugi bahan katampi tiadi mah sada Sunda kasadayana Beres sehat. wege kapalakan gunung ancik di alam ya Saja. nyanggakeun mah ipang bakti Geunah dipiring rupi gending ngeceh sayang hiburan saya Cece lain awas
nyanggakeun sari pangbakti ka sewe siwi Bapak RW anu bager nyanggakeun mah kasih siwi Sor tarik awa kembang gadung lagu uhun warisan mah baraka kapal layun ngahaturkeun kembang gadung nyanggakeun mah ka sadayana pamugi mah kapal layun ka dieu pamugi ban katampi urang mah geus mengeun nyanggakeun mah nyanggakeun kasadayana di abdi mah di abdi saparakanca nyanggakeun mah kumaha cece ka sadayana hari ini jadi panggai ngahalang luka disingar urang mangan munalang selamat diri bebeje sing nepe rapi laras Kang Ujang lah iya nyanggakeun sari pangbakti mah kasewe siwi miara sama teh dua doma bikang dua nana ayeuna geus ngalobaan arana kabalat di desa kadulur ni lembur ulah kaget ulah heran ulah nanyakeun jaluna isi jadi masalah bisi timbul fitnah ulah turut campur sabadama anu kuring dama kuring di parapan kukuring di angon-angon kukuring dijual naku bangsat dama kuring di angon-angon kukuring di parapan kukuring dijual mah ku jelema maok doma kuring saha mana jaluna mah Kang Arson urang Cisewu yo kaya sedadade aturan kesana biara damat teh dua domaikan dua nana
ayeuna geus baranahan ngalobaan aranakan kadulur anu di lembur kabalat anu di desa ulah kaget ulah heran ulah nanyakeun jaluna bisi jadi masalah bisi timbul fitnah ulah turut campur sabab domba anu kuring Kali deui domba kuring di angon-angon ku kuring di paraban ku kuring dijual mah ku jelema jahat domba kuring di angon-angon ku kuring di paraban ku kuring anak nake anu kuring saha mana saha eta jalurna mah domba garut asal dijelekong yo lanjut Pak RT dige boy Pak RW kapayun Pak RW Pak Yadi kapayun tarik lagi bro. Buat Mas Tommy, Bapak Tommy, barangkali bikin lagu ke sini. biara domba teh dua domba bikang dua nana ayeuna geus baranahan ngalobaan aranakan paralat anu di desa kadulur anu di lembur ulah kaget ulah heran ulah nanyakeun jaluna bisi jadi fitnah bisi fitnah ulah eta turut campur sabab domba kuring Salajengna cece domba kuring di angon-angon ku kuring di paraban ku kuring dijual namaku bangsat domba kuring di angon-angon ku kuring di paraban ku kuring anak nake anu kuring